kuring di paraban kuring anak nage anak kuring ampun Ibu Haja Tati mohon domba-domba kuring di paraban kuring di angon-angon kuring anak nage anak kuring Ibu Haja Karti saha jaluna mana jaluna jaluna mah domba adu asal Garut Ibu Haja teuing miara domba teh dua domba bikang dua nana ayeuna geus ngalobaan aranaka kadulur anu di lembur baraya anu di desa ulah risi ulah melang ulah lempan anu sayang aturan Ibu Haja teuing si jadi masalah bisi jadi fitnah ulah rempan deui anu mana kapayunan aturan Ibu Haja teuing domba-domba kuring di paraban kuring di angon-angon kuring anak nage anu kuring domba-domba kuring di pandian kuring di paraban kuring anak nage anak kuring Ibu Hajat saha jaluna mana jaluna mah domba adu asal Garut aturan aralim panjingkiran deui biara domba teh dua domba bikang dua nana ayeuna geus ngalobaan Mama Haja Karti deui di sarangan aralim dulur anu di lembur baraya anu di desa ulah rempan ulah melang ulah lempan ulah melang aturan Mama Haja Karti anu bager bisi jadi masalah bisi jadi fitnah Mama Haja Karti anu mana kapayun Mama Haja Tati aturan Mama Haja Tati deui domba-domba kuring di pandian kuring di paraban kuring anak nage anak kuring Mama Haja Tati deui domba-domba kuring di paraban kuring di angon-angon kuring anak nage anu kuring aturan Mama Haja Tati deui saha jaluna mana jaluna mah domba adu asal Garut aturan Mama Haja Tati deui miara domba teh dua domba bikang dua nana ayeuna geus ngalobaan aranakan kadulur anu di lembur baraya anu di desa ulah risi ulah melang ulah nanyakeun jaluna Mama Haja Tati deui bisi jadi masalah bisi jadi fitnah bisi jadi masalah sabab domba kuring aturan Teh Yuli deui anu mana Teh Yuli domba kuring di pandian kuring di paraban kuring anak nage anak kuring domba kuring di angon-angon kuring di paraban kuring anak nage anu kuring aturan Teh Yuli deui anu mana Teh Yuli Teh Yuli deui Teh Yuli Teh Yuli deui anu bager paling asik katanya teler Teh Yuli hobi anak muda sekarang Teh Yuli deui tadinya aku belum tahu Mama Haja Tati
Apa maksud darinya itu mama hajatati deui. Aku mama hajatati pamangku hajat. Iya. Aturan mama hajatati deui. Hampir tiap malam maunya mama hajatati minum bersama dia Teh Yuli deui. Walaupun uang tidak punya Teh Yuli, yang penting asik teler Teh Yuli deui. Aturan Teh Yuli deui. Orang mabuk-mabukan karena minuman Teh Yuli, itu yang dibilangnya paling asik teler. Walau uang tak punya, yang penting baginya sama-sama mereka dapat menghayati. Teler-teler boleh saja, awas jangan keterlaluan. Kalau teler hati-hati, awas ke masukan setan. Aturan bapak hajat deui. Paling asik katanya teler bapak hajat. Hobi anak muda sekarang. Tadinya aku belum tahu bojang deui. Apa maksud darinya itu Teh Yuli deui. Oh, lala aturan Teh Yuli anu bager. Hampir tiap malam maunya Teh Yuli minum bersama dia Teh Yuli deui. Walaupun uang tidak punya Teh Yuli, yang penting asik teler. Aturan Teh Yuli deui. Orang mabuk-mabukan karena minuman, itu yang dibilangnya paling asik teler. Kalau uang tak punya, yang penting baginya sama-sama mereka dapat menghayati. Teler-teler boleh saja, awas jangan keterlaluan. Kalau teler hati-hati, awas ke masukan setan. Isuk hudang sare lolongo kene, kuring idit ka dapur mawa gelas ninyu kopi. Kek tiup dina kursi ngamparkeun udut jeung kopi. Pas kuring nyurudut kopi, sakolebat asa ngimpi. Jadi inget ka mantan, jadi inget ka mantan, aduh inget ka mantan. Di mana asalna, di mana mimitina, ujug-ujug ingat mantan. Li cai caana walungan, kapikiran kabayang raraina mantan. Isuk hudang sare lolongo kene, kuring indit ka dapur mawa gelas ninyu kopi. Pas kuring nyurubut kopi, sakolebat asa ngimpi. Jadi ingat ka mantan, jadi ingat ka mantan, aduh ingat ka mantan. Di mana asalna, di mana mimitina, ujug-ujug ingat mantan. Lir cai caana walungan, kapikiran kabayang raraina manatan. Isuk hudang sare lolongo kene,
kopi aralim kek diuk dina kursi ngamparkeun udud jeung kopi aralim pas kuring nyuruput kopi sakolebat asa ngimpi jadi inget ka mantan jadi inget ka mantan aduh inget ka mantan di mana asalna di mana mimitina ujug-ujug ingat mantan lir cai cana walungan kapikiran kabayang raraina manatan aturan aralim deui isuk-isuk udang sare lolongo kene kuring indit ka dapur mawa golas ninyu kopi kek diuk dina kursi ngamparkeun udud jeung kopi pas kuring nyuruput kopi sakolebat asa ngimpi jadi inget ka mantan jadi inget ka mantan aduh inget ka mantan